Gaharep diukna Senopati Aeki Adi. Kapayun lenggah nak jadi. nya kapayun kula. Oh hei. Tapi nodama jisim abdi nampi kena pembagi salira. Kalayan ngahaturkeun semua pangabaktos kahunjuk panjenengan Gusti Prabu. Laras eta. Ujas tuti sampean diterima Senopati. Atur nuhun ngeran. Doh. Atuh kalihna teh eta boh pilih kirang tata, kirang titi. Duduga sareng peryoga. Cologog sareng sajabina. Maklum cerisa bumi cara sadesa jawadah tutung biritna. Sacarana bilih aya cara nu teu sapuk sareng mamanahan salira. Muga salira kersa ngamaklum. Saling maklum Senopati. Atur nuhun ngeran. Atuh ping tigana ieu teh aya pikersana. Oh cobi. Urwa salira kersa nimalan. Laras eta. Bojeng hingga kapunut marganing tanaga emutan narapati kasanggakeun Gusti. Bola eta kula. Kahijina kaula pribadi ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan. Laras. Ka anjeun duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula poe ieu. Semuh. Maka jeung sasauran gitu. Doh kumaha teh. Diangkir ku Narapati diondang ku raja dicalukan ku ratu. Doh. Kaula salaku bawahan moal bade ngijing sila pengkok sinembah. Wow kula. Nada moal bahakana tinimalan salira ngeran. Semuhun eta. Bongan tadi jiwaraga jisim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan negara jeung bangsa. Allah laras. Mangga da jisim abdi mapan bawahan. Bawahan. Ari bawahan di mana-mana ge kumaha atasan. Semuhun eta. Mangga moal bahakana tinimalan moal ngijing sila bengkok sinembah. Laras. Salira raja anu kedah diturut ku kaula malahan hiji kareueus. Ih tangtos. Jisim abdi hiji kabanggaan digingsir lingih ku Narapati. Semuh. Diondang ku raja dicalukan ku ratu. Ya kulan. Kabanggaan. Bagja ngeran. Doh. Mangga gerawak salbalaka. Ulah aya anu dinding clear genang siloka gerak pedar sacara basna. Nyayogikeun jisim abdi tanaga sareng emutan ngeran. Nu kaduana aing teh sono ongko. Oh laras kulan. Lawas tepat tepung lawung paamprok jonghok. Sami ngeran. Arang langki. Sami ngeran. Moho. Kasono jisim abdi moal luntur ku kaimunan moal gedag ku kaanginan moal belel ku kapoe. Oh. Kasalira estuning mayeng tur manteng. Kasono teh da upami teu penak saminggu teh asa dina kongkolak mata we. Kumaha we boga kabogoh anyar. Kitu gelisah. Satuluina kaula salaku raja di ieu nagara Narapati di ieu nagri. Oh laras. Kaula poe ieu rek mere layang pangajen anu saluhur-luhurna. Tugeni. Khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati. Doh. Eta. Maksa teh masihan penghargaan. Bener. Allah. Uluh, jadi tang geus nampi di penghargaannya. Sakenehnya mengaye. Meni bageri madunungan mere piagam penghargaan. Ya eta. Meni geus loba teh di ruang tamu eta ditapal-tapalkeun dina temok. Ya tos numpuk kulan. Geus numpuk can dina lomari. Laras. Ari barang nama teh sapira. Kumaha kulan. Ukur kertas ditulisan tanda terima kasih ti raja. Semuhun eta. Tapi mangpaatna mah gede pisan. Doh kumaha tah. Hiji jadi memori yen kaula teh kungsi digawe. Laras. Kaduana bakal aya turutaneun
anak incu nu bakal datang yen gening kokolatna teh aya manfaat demi kepentingan negara jeung bangsa. Jadi motivasi keur barudak dina ningkatkeun sagala rupa kagiatan. Kieu teh penghargaan tina perkawis naon Gusti? Tina perkawis naon ieu penghargaan teh? Nyaeta dina mangsa anjeun duaan ngeyeuk dayeuh ngolah nagara ngurus hamba-hamba rakyat. Estuning anjeun teu ngijing sila bengkok sinemah. Sabagian waktu anjeun dipake demi kepentingan negara jeung bangsa, nepi ka ieu nagara bata merah jadi negara burat beunghar, ceuk paribasana buru dijuru, bro dipanto, ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit, ieu teh hasil gawe nu rancage Patih jeung Senopati. Waduh, kitu eta. Janten ieu teh pangajian teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian kaula ka nagara. Bener, Gusti Prabu. Kumaha? Naon? Sewu tong janten pundu salaksa pun dados duka. Sanes disim abdi bade nampik pangasih kana kasan salira anu sakitu luhurna. Nanging ngabdina kaula ka negeri, sebaragana kaula ka nagara, anu dipalar sanes layang pangajin, anu dipalar sanes pamuji. Sanes. Nanging ngabdina kaula ka negeri, sebaragana kaula ka nagara teh anu dipalar cita-cita urang sadena laksana. Eta ulah. Nyata nuju negara anu subur, makmur, gemah, ripah, lo Cinawi aman santosa, kerta jeung laharja, negara madani mardotila kahonta. Doh. Eta Gusti. Isin ngeran. Sanes bade nangpik pangasih nemai oge saur Kakang Pati. Doh. Nanging kirang kumaha. Jisim abdi parantos digaji ku nagara sakieu cekapna. Doh. Malahan jadi dangdanan. Urung nangtung siang lempang bro dijuru bro dipanto. Ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit teh. Apan ieu teh hasil gaji ti nagara. Dah, lara. Teu acan tunjangan anu sanesna. Teu acan jaminan sosial, jaminan kesehatan, asuransi jeung sajabana. Nya eta. Pulsa gratis. Lara. Angkat-angkatan dijamin ku negara bengsina. Semohon ulah. Teu acan kaluar negara. Ayeuna bade mupuhi deui kana penghargaan, izin beulih keuna ku paribasa ngarawu ku siku. Wah. Izin Gusti izin. Cekap padahal cekap. Aing ge nyaho. Ngan kaula teh salaku raja pasti bakal mere penghargaan ka saha wae apalatur nagara anu geus bisa ngaronyatkeun dina sagala widang kagiatan. Doh. Dari pribadi mah kaula ge teu hayang ngabogaan apalatur nagara, ngabogaan pagawe nyaeta getona gumantung ayana dunungan. Doh. Lamun aya dunungan kakara daek digawe, lamun aya dunungan daek beberes, Nya eta. aya dunungan daek sasapu, eueuh we dunungan kitu we live TikTok atawa main slot. Nya kulan eta. Leres. Tuh, da kaula ge teu hayang sabab naon? Ieu nagara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Leres. Ieu nagara ngabutuhkeun sumber daya anu handal. Hartina jalma-jalma anu ngesto kana pagaweanana. Semohon ulah. Di mana-mana jelema ngesto kana pagaweanana bakal ngajawab malik ka diri urang pribadi. Tangtos atuh. Ngesto kana pagawean, eta pagawean bakal jadi dangdanan keur urang. Leres ulah. Ya, leres. Bakal jadi pakeun keur urang salarea nu matak, kaula oge ari miharep pribadi mah kabeh apalatur nagara teh kudu boga pamadegan ulah hayang wae dibere ku nagara tapi naon urang mere ka nagara. Wah, ulah ngeluh wae. Leres. Sabab ieu nagara nu urang keur urang wajib dimumule ku urang, da hasilna ge keur urang-urang kene. Leres. Leres.
numatak tingkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa. Sabab anu dipimpin ieu teh nagara, anu diurus negara nyaeta loba jelema lain meri. Tiap jelema, tiap golongan jelema ngabogaan kahayang sewang-sewangan. Ta eta teh kudu kaakomodir ku urang salaku pamimpin. Ulah dengdek topi leres. Jadi kudu kualatra kabeh keadilan sosial teh kudu kabeh keur nagara. Leres. Ulah pilih-pilih nya leres. Nu matak tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat teh kudu ditingkatkeun. Birokrasi teh pikeun mempermudah masyarakat lain ngahesekeun masyarakat. Nya leres. Ulah dipake kesempatan masyarakat teh apa birokrasi teh diduitkeun. Kade eta leuwih bahaya. Sabab cing inget apan urang teh hirup teh nyaeta pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita. Nu matak tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat. Kudu mineng pejabat-pejabat sanapeun kaula kabeh kudu mineng nguriling ka tepi swiring anya cerang kapadesaan. Datangan kontrol rakyat teh unggah poe. Tiap daerah beda-beda pangabutuh. Tong boro tiap daerah beda kampung beda pangabutuh. Mun bisa mah apalatur negara sakali-kali nyata kudu mineng nguriling ka tepi swiring anya cerang kapadesaan. Leres. Tepungan ulah tempo dina mangsa kampanye wungkul ulin ka kampung-kampung teh dina pemilihan wungkul dalolobana di urang mah tempo mangsa kampanye kakara daek ulin ka kampung-kampung tempo pemilihan daek deket jeung rakyat janji we muruluk ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyatna. Rata-rata kulan gitu. Kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin mah lurah teret dengan proyek. Uluh eta. Kade. Jadi pamimpin kade ulah kokomoan. Ulah kokoro mangih mulud. Sabab jadi pamimpin teh kudu daek berkorban. Leres. Lamun pamimpin teh daek berkorban, awut-awutan negara. Nya leres. Tadi oge hiji-hijina jalan pikeun nyaho kahayangna rakyat, datangan rakyat teh. Nya ajangan rakyat teh. Bawa pangabutuh masyarakat dina poe eta. Sembako datangan masyarakat teh bere sembako apan parantos dititipkeun ka aparatur dihandap eta oge teu salah ngan sakali-kali pamerintahan pusat datang ka handap tanya nah bener sembako teh nepi kana tujuanana nah bener sembako teh nepi kana hakna sabab ye loba kejadian urusan bantuan ye teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar leres sok datangan karunya pamerintahan nu dihandap teh kadang-kadang katempuhan kudu diakui salahna ieu pembagian urusan sembako teh urusanana data sabab naon kadang-kadang hampura pemerintahan pusat teh males nyata dengan data anu konkret anu up to date data terkini tah eueuh deui nu apa kana data terkini teh lintang ti RT lurah jeung sajabana da sabenerna hakikatna mah nu boga rakyat teh lain pamimpin pusat tapi jelas nu boga rakyat teh pamerintahan handap lurah RW jeung RT
sabab eta nu deket gulai jeung masyarakat tu ngapoe apa mana rakyat nu sangsara mana henteu nya leres ulah nepi ka RT digegeyek gara-gara sembako sabab sembako teh kadang-kadang nepina ka eta keneh leres kadang-kadang nu boga motor 2 masih keneh kabagean hari nini nu geus rempong ge curug leres nya leres nu matak datangan rakyat teh kabeh kahanap ulah dina kampanye unggul leres datangan masyarakat teh ulah nepi ka jiga cai jeung minyak pamimpin jeung masyarakat teh nya leres sabab naon kade pamimpin ulah ngabogaan pamadegan yen pamimpin hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna da urusan bantuan mah Gusti aya rakyat anu baong oge aya daon semuan pan rakyat teh pan anu beunghar kadang-kadang miharep keneh kana bantuan sosial ari ngadoa ka pangeran hayang beunghar ngadoa ka pangeran ai tempona datang bantuan ngadak-ngadak daftar jadi fakir miskin jadi ngap tadi mah henteu nya kitu tadi nu matak sakali desok prioritaskeun kepentingan masyarakat leres sabab naon tadi ge nagara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas tibalan sae mangga kiraan nya leres hargaan jasa-jasa nu dihandap RT pangpangna da RT teh pejabat keneh teh nya leres sanajan kasebutna RT eta teh pejabat keneh da dipilih RT oge ngan lamun rek nyontok pamimpin anu cilikuti celakeran RT kumaha ta naon Gusti sabab naon tingali pemilihan RT kadang-kadang RT mah ditulis tongong jadina RT teh jelemana mah keur digawe pabrik balik ke ka imah dibatikan jadi RT ya eta leres dawuh kabejakeun anak kampanye RT nepi kana beuh wayang nya leres padahal gawena berat nyeun KTP RT terlibat nyeun kartu keluarga RT deui aya nu ngawinkeun RT deui aya nu nyerahkeun RT deui aya nu pasea RT deui aya bangsat bagian RT aya nu reuneuh ku RT lain aya reuneuh mah ku salakina ngan ngabantuan persalinan anak meureunan leres tu nu matak wayahna aula salaku raja mengpeung boga kakawasaan aing cita-cita kaharep 3 kali repet gaji RT kuan ditaikeun gaji RT ditaikeun 3 kali lipat ditaikeun ku aing gaji 3 kali lipat ku aing ditaikeun hansip ditaikeun ku aing 3 kali lipat ku aing waduh ari hansip Gusti sok hansip karunya tempo nasib hansip padahal kadang-kadang hansip teh garda terdepan ke keamanan panghareupna newak bangsa teh hansip kadang-kadang hansip disiksa ku bangsa sabab naon lolobana hansip teh karolot ai bangsat ngarora keur makolot tamah leutik ai bangsat jarang ku gede atuh ripu tah supaya mengurangi pengangguran
gaji hansip kudu ditaikeun supaya barudak ngora anu nganggur teh hayang jadi hansip. Supaya semangat Semangat kabayang lamun budak ngora jadi hansip aman lemur teh nu para lontong teh sieun ku hansip teh nya dayeuna mah boro-boro sieun ku hansip teh kadung dilelece padahal eta teh kadang-kadang cek kaula ge garda terdepan keur keamanan. Waduh. Hidup hansip dah disebut hidup dulur hansip dijamin aja. Ya leres nu mata hargaan kabeh jasa-jasa teh ulah nepi ka tengah hargaan kana jasa batur nya da urang teh manusia makhluk sosial anu teu bisa hirup sorangan leres moal bisa hirup sorangan jelema teh moal sok kabayang maneh lamun umur panjang kabayang yang maneh umur panjang kabeh jelema rek geus mararaot rek naon saya hirup di dunya nya tuh angkot ieu penumpang meureun jeung eueuh supiran toko bararukang anu nu meuli gitu nu matak sakaula oge hargaan jasa anu lian tah kitu ti dumasar kana kajadian poe ieu matak digingsir linggih ku kaula. Wah kumaha Naha aing ngabahas tentang jasa anu lian berkawis naon kieu ieu ti ieu nagara bata merah cek kaula oge tadi manusia ngabutuhkeun jalma anu lian leres. Jadi hurung nangtung siang lempang cek paribasana negara beunghar berat beunghar loba ketan loba keton ieu teh lain hasi gawe aing wungkul lain hasi gawe urang negara bata merah wungkul tapi ieu teh aya uluran tangan ti nagara nu lian ti mimiti kaula ngicikibur melaksamangka non melak tanur ngababakan melaksamangka kaulah yang jadi raja di dia teh kaulah teh menang bantuan dana 0% bungana di saha nyaeta ti Prabu Duryudana Prabu Jakapitana Raja Astinapura loba bantuanana nepi ka nagara urang kamasyhur nepi ka nagara urang kakonsara ka mancanagara teh ieu teh diantarana jasana Prabu Duryudana. Tak kaula rek nanyakeun lamun Duryudana menang kararepat rek kumaha? cobi ulah Ya tangtos dibantosan, ngeran dibantuan laras. Pulang tarima. Tah. Lamun geus sapisi samisi jeung kaula enteng rek nitah ka maneh. Perkawis naon? Ari Duryudana teh ayeuna teh keur ngalakonan atawa ngaranapan hiji perang gede. Perang anu kasebut perang Bratayuda, perang Jayawinangun antara Pandawa jeung Kurawa. Ari Kurawa teh eta Duryudana sadulur-dulur. Kurawa teh 100, anak Dastarata ari Pandawa teh 5, anakna Pandu Dewanata. Taena teh perang marebutkeun nagara Amarta baheula anu kungsi diborahkeun dina mangsa main dadu. Tuh kade nu matak anu ngaran judi teh haram. Haram Gusti haram. Nu matak eureunan seselote. Haram. Moal aya nu beunghar tina judi moal. Kabeh ge bangkrut tina judi we. Sumohon Gusti tatangga abdi gede ayeuna bubuligir. Gara-gara tina selote sisi jalan sudah ciduk. Nya. Aya hujan teh atoh cenah yang dibentar. Ngadaguan petir, ngadaguan Zeus. Da untung teh dipetir beneran oge atuh. Tah ieu teh Pandawa teh gara-gara tina judi. Jadina perang Bratayuda geus sababaraha poe. Tah ayeuna teh nagara atawa Duryudana teh
hampir kadese hampir kadese malahan kusabab kadese negara atau Kurawa ayeuna ngutus panglima atanapi Senopati Agungna sahaji saha Dorna ai Senopati Agungna teh Dorna nyaho sorangan saha anu bakal ngalawanan Dorna kasih tapis dinamainkeun panahna kusabab poe ieu rek bebeakan ya supaya Panawa awut-awutan leres ari ti Panawa tah ieu nu leuwih menarik ya naon ti Panawa teh diturunkeun Arjuna panengahing Pandawa walah muridna ku aja atuh eta mah muridna guru jeung murid ena Parasea aya kitu pula waduh luar biasa tah Duryudana teh ka kaula kamari ngaWA ada kumaha make voice note make ngaping heula deui mimiten apa di dinya teh bisi teh aktif beureun aing dibaca teh jam 12 beuting da aing aya rapat kamari teh lajeng pe we di dinya teh ku kaula teh pe deui we ditelepon balik ku aing minta bantuan ka kaula bantuan naon bantuan pasukan 10.000 pasukan para Pandawa. Sabab dina poe isuk gelar perang dina perang Bratayuda nyaeta Kurawa ngagem gelar perang bulan sabit. Bulan sabit Duryudana minta bantuan nyaeta 10.000 pasukan nyaeta pikeun ngalawan Senopati alit-alit nyaeta Setyaki jeung si Bima cenah bejana ngalawan si Bima bener anjir kaduhung ka dieu aya kumaha eta ngalawan si Bima juga pejet aing Dupiti Senopati alit-alit ti Kurawa saha Senopati alit-alit ti Kurawa nyaeta Burisrawa anakna Prabu Salya ti Mandaraka tah anjeun wayana bantuan Burisrawa ngalawan Setyaki jeung si Bima sanggup salem pati jiwa raga nyawa nu penting butang budi salira kacumponan ka Prabu Duryudana bener sae maka tega lara tega pati tega alus Senopati abdi Gusti mane sanggup kalawan si Bima insyaallah lemah gitu tah maki kalemah kieu teh pan insyaallah teh janji janji naon sia mah dipake lalap ge nyaho di urang mah insyaallah teh burat-burat katejadi nya iraha kaulah kedah miang ayeuna wayana bawa pasukan para Dendawa 10.000 pasukan ku ajeun sae maka ngalawan Setyaki jeung si Bima sae maka tega lara tega pati kaula alus ti nepi ka benteng kieu ieu pangawanina nya tega Kang Pati kagungan istri jeung anak untuk paingan bebas itu paingan bebas paingan mangprang eta paingan ludeung mangprang balik ka imah geus subuh wae geuning jadi kaulah kana ngapantun pasukan 10.000 pasukan bawa pasukan para Dendawa siluman selemin genderuwo parakasakan ning sajabana sae ayeuna pisan ka mana ka Tegal Kulusetra nyaeta di Partemahan Bulu Kapitu sae bejakeun ka Duryudana hampura kaula teu bisa milu sabab mentana ge pasukan lain kaula sae maka rampung daud tutas pangandika katigas Kantun Pinara Bral hamid kaula
Mugan niraya lumunur wiwit nilayang rana wiwit nilayang rana permios kiran mudah-mudahan urang teh setepang deui amin amin pati amin Rupina kaula pakang ngapantun pasukan 10.000 pasukan mangga permios bro Jesi mabdi ge bade permios ngeran. Iya mangga. Pasukan si Boko bawa itu. Wayahna hiji eta tugas maneh mah hiji deui. Naon? Ieu. Ulah aya lengkah nu kapicieun. Kumaha tah kula? Maksudna supados paduka samut sunat kalampah. Leres. Bagi 2 kelompok. Leres. Aya abdi tah maneh mah wayahna pangmawakeun gajah. Oh, ya itu. Gajah? Bener. Ya, beres. Ya, tugas Maksudna aing boga gajah geus meunang ngalatih ngaranna Gajah Aswatama. Gajah Aswatama bener. Ta eta gajah teh wayahna celah nyokotan pakarang-pakarang anu geus teu dipake. Ya, Urut perang we. Kanggo naon we? Keur museum. Marukan. Bakal jadi sejarah anu mutlak di perang Bratayuda. Rugi kainya eta emutan. Ya kula. Hebat ngeran. Wayahna pakarang-pakarang anu geus teu kapake di medan perang. Bawa gajah kumaneh nyata gajah rupang gedena. Anu ngaranna Gajah Aswatama. Sae mangga Gusti permios mangga bral. Amit kaula. Permios Gusti bral. Prabu Duryudana Prabu Jakapitana mangga nyangakeun eta pasukan 10.000 pasukan ti kaula. Mugia aya mangpaat kanggo salira. Bukan nilaya lumunur wiwit nilayang rana. Wiwit nilayang rana. Luar biasa kanca. Kumaha kula. Jika na ieu teh gawe kakara gawe nu paling berat ayeuna keur kaula. Walah kumaha teh. Sabab yakin nandunkeun nyawa aing. Tapi da geus sumpah kaula rek nurut tumut kana jadi raja. Semohon. Kaula rek mawa pasukan 10.000 pasukan nya tengah bantuan Duryudana. Wah, saya. Para denawa. Woi, mama tinggi. Lugani raya lu mundur wiwit nilayang rana. Nilayang rana. Solale asolale wa owae. Hayu urang kumpul.
Mangga ka siya pangabaktos Gusti bukan tapi kalian kabingahan Gusti ah. Oh loh. Cik saya teu ngomong di kancang-kancang teuing. Semalas tere Gusti. Tere naon tere gajian. No dak ge digaji saya mangga Gusti mangga aduh. Ayo maneh si serian wae kunaon pokona mah abdi mah bungah wae Gusti ah. Tepang sareng salira. Ya nuhune aida baik. Bangga teh. Bungah mah hareupeun kaula. Semohon Gusti duh ampun Gusti Agung. Ari bungahna naon pokona bungah we abdi mah. Nya. Bungah naon? Bungah Gusti ai bungahna mah mangan teu bunga teuing gitu tah. Nah, semi bunga. Naon? Persib hiji-hiji. Naon maneh raja Persib nonton. Jeung mana Persib teh mainna? PES IM Jogja. Ai maneh ka Persib teh duka abdi mah ka Persib teh Gusti ampun. Abdi mah cinta pisan ka Persib nu mawi kitu abdi mah darah biru. Waduh paingan atuh. Darah biru. Ngapoe abdi ngadaharan bulau. Beh naon cenah? Supaya naon? Supaya darah biru. Eta teh jadi darah biru ka UGD Gusti. Jadi darah Dirawat abdi jadi rumah sakit ulah sasi. jadi darah kotor. Nya jadi darah kotor. Tadina mah darah muda. Darah para remaja. Lebar penalti. Lain maneh mah lebar penalti teh lepat Gusti upami ku abdi bawa. 2 kali penalti lagi. Kumane asup wah ku abdi mah Gustinya asup wae atuh. Pun bojog ya indah salapan pun anak teh. Hasil penalti teh. Iya. Abdi mah ku Persib teh duka kumaha Gusti ampun. Iya. Abdi mah piking sajati. Iya. Apal wa umuh. Wa umuh. Umuh teh saha? Wa umuh buka Persib. Kaula mah teu apa? Teu apa wa umuh. Lamun wanadang apa? Hah, ya mah teu doso. Apa doso? Wanclong apa? Ulah kaleuwihi maneh ka Persib teh. Abdi mah Gusti. Duka kumaha ka Persib mah abdi mah berani mati. Nya abdi mah leuwih hade teu boga kabogoh jeung teu dibagatan teu boga kaos Persib. Gini ayeuna teu dipake, padaina mah sada sebagianana. Upami nongton tah make kaos Persib, kaos Patromak. Goblok sia. Itu Gusti, abdi mah ka Persib teh. Nya margi abdi mah turunan Gusti Persib teh. Turunan kumaha? Pun bapak Persib. Oh paingan atuh. Oh pendukung semuhun. Malahan eta mah bobotoh sajati. Calana jero lagi biru. Bapak maneh teh semuhun. Pun biang, komo pun biang mah. Persib banget. Lamun nonton dina TV teh, wah nyenak bandera tuh jalan bolak-balik. Ya kula. Di kamar teh iji gimlang pun biang mah. Kana para turun deui. Hebat. Ai Aki sami Persib. Hari ini tak upami ini mah Juventus. Kena liga itu. Nu matak nini eta mah ku abdi teh di aku dicoret tina kartu keluarga Gusti. Nya teresep beri makan nini eta teh lah. Nya makanya resep Juventus ngaranna ge nini Fernando. Wasia we goblok. Semohon ari Gusti kantos main bola. Baheula mah keleutik kosong. Aya ayeuna apan hese waktuna. Semohon. Ari mandi bola mah kantos panginten. Mandi bola teh kumaha? Cuman gini dia pasar malam aya mandi bola. Apa? Ya apa? Aya mandi bola ngange anuk teh Gusti teh. Goblok mah mandi bola mandi ke anuk. Pun bojo mah nyanak sampo. Mandi bola teh nyanak sampo, sabun, sikat gigi. Mosia we, ngomong kumaha abdi we. Ai Gusti kantos ka Mekah. Tis dina main bola ka Mekah situ teh. Da abdi mah naros. Gusti kantos ka Mekah. Acan. Bungar. Amang itu ka Mekah, rek naon, umroh, sanes meser korma. Belegug. Korma mah tong boro di Mekah di Ranca Majar ge loba. Semohon korma nu amis mah, tapi ieu mah korma muda. Korma muda teh kumaha? Nya korma ngora. Atuh kesed.
Ari kasedna mah kased ngan hasiatna. Eta lan Korma muda mah wah. di arahna teh eta pan. Nah, korma muda kumaha hasiatna? Wah, pokoknya mah perkasa. Perkasa kumaha maksudna? Cuman mangprang. Mangprang kumaha? Nyerenteng. Darang beben ge ku eta pan mangprang. Nyerenteng kumaha? Pokoknya aing hese ngomongna kumaha nya. Dengartieun polontong polontong. Budak Badung. Atuh disiksa ku batur polontong mah. Sanes polontong eta. Naon bener? Mau sia teh naon? Cek jerek. Babadu. Atuh cek jerek mah setruk. Allahu Akbar. Tapi kata ngarti kieu. Banyak yang dibubur ting babahasa teh. Naon atuh bener sia teh kumaha? Korma ngora teh hasiatna. Kejang pokoknya mah kejang lah. Udah nggak step. Waktu dibawa ke rumah sakit, aduh aing. Ente mah stepna lulungukan. Kejangna teh lulungukan. Di belah mana? Sablok eta we kejang teh. Tapi pun tanya bucinya. Naon? Tapi bener ngarewos bios. Bapak. Lamun mineng ada korma ngora dangukeun. Yung aletakan juli goblok sia teh. Amis. Iya, batok jero ke jero isi teh. Punten Gusti, rasanya pun bojo. Upami kena korma ngora dangukeun raon. Lu bener demi Allah. Asli, nah wah. Gusti, abdi mati jam 7 nugi jam 8 ising anjing. Sareng pun bojo. Pun bojo menuju ke rumah sakit. Gara-gara korma ngora teh, nah kirang cairan. Dehidrasi. Nya pokoknya mah gitu teh wah. Abdi mah kantos ya Gusti mah eksperimen. Kumaha? Sabulan abdi teh unga dinten ngadahar korma ngora. Sonten enjing. Tuluy. Sonten hiji enjing hiji. Tuluy. Sabulan pinuh. Pangaruhna kumaha? Gusti abdi mah ngajingjing cai tara kuleungeun. Dina emer teh. Kunaon? Kait keun kainya. Eta teh kabawa ngajepret Gusti. Kada buja deblek. Noh blok ban badag. Meletik mepret dina. Iya, abdi mah begat angkot we eta we cicing si jalan. No, begat angkot teh kieu we tah. Oh, urun kadupa ku angkot Gusti. Iki kayeun abdi teh bisa boga anak gara-gara eta. Iya. Oh, syukur atuh. Jangan cuma bangga-bangga kuning bulan. Diterima. Ayah naonnya teh? Saya tuh ngomong teh tarik-tarik teuing. Sumun ayah naon? Heula. Oh saya bangga-bangga. Diuk. Bangga. Ayah man ajik eta irung. Astagfirullahaladzim, sia irung kumaha teh? Naon dari mana? Alah, nepegak. Anjing goblok. Alah, jero irung anjing kayak kalajengking anjing. Lain kalajengking goblok bulu irung. Nah, bulu irung teh segede kawat goblok sih teh. Allahu Akbar. Anjing goblok. Aing mah ada kejeng sia. Nah, boros oksigen anjing. Bayak sia pengen engap teh tadi lah sia. Waduh, aing rek nanyakeun ka maneh. Rek nanyakeun ka maneh. Naon? Sia lamun ngorong kunaon? Ku curug malonggor anjing. Lamun ngorong, ku singkup goblok. Karasa ku sia. Lahina ka batur goblok. Abina-bina teh ulah kitu ka batur teh euy. Aing jaga ke makhluk pangeran. Tong tarik teh ngomong najek. Daing teh budek teh. Lain naon.
Oh tarik teh halang dina irungna punya. Oh kehelo. Tu naik cicing goblok. Gebok na teas anjing. Gebok na buatan Cina. Bukan niraya lumudun mimiti nilayang murana. Jangan hanya mak ngunyik na. Ditariba. Ayak mikir hai naon ngunyik. Daguan. Daguan. Oh mangga ngunyik diuk diuk. Hai mangga ngunyik mangga. Ini ayak mana no? Si Aji goblok. Babaturan aing kebun sampurna. Si iya yang irungna gede, si iya pongpet anjing. Dongeng nyariin mat, nu meneh. Ulangi nu jeung goblok. Lain. Aya mana jeung si iya aya pakuat pakai dulur. Lamun maneh hayang nyaho Hindu teh dulu urang. Dulur maneh aing jeung si eta teh kemar. Kemar, oh. Ngan si itu di jero botong nyolokan wa irung aing. Jadi we kieu sia goblok irung aing dijejekan di jero goblok. Irung aing jadi tepek kadang-kadang hiya di jero. Oh jadi malah teh kemar, kemar urang hinu ne. Ai laceukna saha? Aing. Urang goblok. Aing, pan aing keluar teh heula, bieuna mah aing pan kahalangan ku sia anjing. Ngahalangan aing buru-buru keluar ku sia dihalangan. Dijejek irung aing jadi aing paneuri lanceuk nama urang. Aduh lucu banget dong hina goblok lucu. Dak aing. Situ juga ada amok di situ. Baik daripada situ gede irung goblok. Bener ya. Aing mana ngaran saha? Ngaran saha? Ngaran urang? Ucup. Saha? Ucup. Oh usup. Lain uyuk. Uut. Oh uut. Lain. Uut. Uyut mah aduh. Makna nini uyut. Oh, saha ngaran tiru bener uut. Oh bulut anjing hina bulut. Bulut mah anjing jangan diieu tah. Jauh di sana kok. Saha tuh? Sok tebak ngaran urang. Ujuk, uut. Oh. Dudung, eta ono. Jauh-jauh aja tidak ngapanunin euy ngaran-ngaran aing ini. Ngaran-ngaran aing nu nginu. Ai pagawean maneh naon? Hah? Pagawean. Ngungat-ngungut. Naon? Ngungat-ngungut. Dagang huut. Lain dagang huut, ungat-ungut. Oh, dagang tutut, ingoblong. Lain dagang ungat-ungut. Oh tukang urut, lain tukang urut. Ngobrol poho. Hampir mau tombol kadunungan. Naon nanti sete tukang urut, lain tukang urut. Ungat-ungut. Tukang seblak meureun. Tukang gelut, makanya tukang gelut pagawean goblok. Naon atuh teknisi jauh teuing. Nah, itunya kukat-kukut. Hah? Kukat-kukut. Enak bener ungat-ungut. Goblok muda ngomong ya mah. Oh, kukat-kukut. Ngukut naon? Ngukut tanya noan. Ingon-ingon. Naon wae dikukut kemana? Ay mana ngukut hayam? Nah, hayam dikukut. Doma dikukut. Me dikukut.
Dulu entok dikukut, manuk dikukut, manuk, oh manuk, kelinci, kalau jengking, iya anjing jengking dikukut, dari nyeren ke aing. Orai menteng, kukut nanu gitu orang mah. Ayam dikukut, bebek. Anjing kecelakaan dia mah. Kecelakaan naon? Naon teh bebek. Ngomong. Nasi teh nyebut bebek, Sia mah jelas gitu aing lamun nyebut eta bahaya goblok gitu. Pi omongan enak ku hanjinana aing. Moal bentes nyebut eta mah sia mah bentes nyebut. Naon teh bebek na eta. Aing mah hente goblok gitu. Cobaan atuh. Ya cobaan mungah. Aing enak mah nyebut eta bro. Harewoskeun. Tapi lah nyebut bebek itu mung. Harewos we atuh. Cik naon harewos. Anjing. Naon cenah? Anjing. Naon cenah? Naon cenah? Anjing kabaki aing. Naon si anjing wajib. Jauh teuing goblok gitu. Sasapu we aing we. Terus aya aing penasaran di naon teh. Lamun sia nyebut bebek kumaha di penasaran. Bener gitu nya.